Biasa pamirsa patepang dangu deui sareng simkuring Budi Kusuma sareng Oge Abi genta air bapa laguna tah tangtosna teu birek deui kanggo pendengar radio mah AGG teh idola. ya kayu putih Si idola sok asa marangseng. Sepertos biasa oge ieu teh nyaeta bosna Cangehgar. Naon eta teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar is anu disanggakeun ku alpukahna saderek nyeri huntu. Nah sok ngegel sapatu ubaran baik ku batu takol ku halu dagor ku palu puas sia ubar nyeri huntu palu jaminan mutu. Space iklan Ada nama sponsor tetes lebet gitu kan. Pankep tadi take down digentas ku iklan Dongku manual. Pamirsa sadaya, dongeng Sunda sapertos biasa nu gampil nama nyaeta ngadongengkeun carios ceeti. Anu tos biasa sareng maneh kumargi eta teh adalah sebuah cerita anu dicandak ti dongeng kapungkur. Kumargi resep kapungkur aya carios nyaeta di hiji radio ngan ayeuna mah diimplementasikan dina YouTube namina Keluarga Ceeti. Urang dongengkeun sapertos biasa Ceeti gunem catur. Ari Bu Eti pantau tete ditutup. Kamana teh? Assalamualaikum. Bu Eti? Bu Eti? Ya ibu di jero kehela iya ibu teu make kerudung. Punten Bu Eti. Kabe keluar lah. Atas saja. Acan. Atas saja. Kacan. Bu Eti meni ngajar nambahan durasi. Ka dia jero. Tuh aya AGG tuh tadi kan ngobrol. Bang Mitra. Lebet Bang Mitra. Abdi buat kene kapungkur AGG di zaman mahasiswa kenehnya. Di Keluarga Ceeti teh. Ayeuna mah tos damel pengen. Terus damel ya. Oh, mohon. Kapungkur salaresna mah kapungkur teh kan diwiatkeun ka Bu Eti teh ku pun bapak ka dieu teh. Mohon. Saha nami Rama teh? Agus. Bagus. Mohon. Sok di geroan geuningan ku banci Agus. Beda belagu. Pas gege. Sangeunang. Nya eta geuning sok aya geuningan. Anu Agus. Lain beda. Anu eta Bang Mitra. Ya mah di ieu teh dilanihin teh si Bajai, da Agus Bagja. Oh, eta lanihan itu. Lanihan. Di abdi ge aya si Asep Obes kapungkur lanihan gitu teh. Da landihan mah aya sejarahna Bang Mitra. Biasana disebutna Agus Bajai teh karena pernah katinihan ku Bajai. Oh. Serius ya mah. Namina Bagja kalau saya. Nya. Jadi dibajaikeun gitu. Oh, nya. Aya kapungkur rencangan Asep Obes sepeda bapana teh tukang nyetak bata. Oh, nah kan nya nyetak bata teh di Pak Haji Obes. Oh. Tibalik justru hubunganna kan biasanya Bapak Unyil, Bapak nasi Unyil. Gitu ya. Ai ieu beda. Ieu mah sebut si Obes teh beda bapana sok nyetak bata di Pak Haji Obes. Oh. Ternyata landihan mah di Sunda mah nya Mang Mitra ieu araya kene. Aya. Laku ieu. Alo we pun alo nya namina teh nami SD kene. Nya kan ayeuna mah daring. Gini perkenalan. Aya hiji budak. Namina mah saya Rafa saha gitu. Ya. Tapi suka dipanggilnya apa Dek? Ihin. Nah betul. Tete bapana Ihin. Lain bapana Ihin. Tapi si budak teh jadi dilanina Ihin. Ai budak kene mah aman AGG. Kamu jadi aki-aki jadi Ki Ihin. Angsun. Dikiin. Kamu dikiin. Kamu beli
Kamu beli mainan di mana? Dikiin. Nya eta maksudna mun aki ihin gitu. Abi gorenjangan aya 2 oki. Oki hiji namanya oki panitik. Beda pas ke sekolah calana teh sletingna lepas. Nya. Ganti ku panitik jadi oki panitik. Aya deui si oki baeud. Beungeutna baeud we. Da. Teu seri-seri. Baeud we beungeutna teh masih oki baeud. Nah, kabayang saya lamun maut Kumaha kitu? nu ngabandikeun. Dihirup kana nepi ka maut baeud. Wah, Cantang tuh. Wah, panggil jeung malaikat keur seuri. Nya. Jelema mah kumaha amal-amalan. Itu bisa diprediksi. Ari abdi engkenya abdi mah naudzubillah misalnya cek cenah cek ustad jelema teh bakal maut tergantung dina karesepna. Lamun misalnya resep ngadu hayam sok maut keur ngadu hayam. Nya. Jelema resep mabok maut gara-gara mabok wae. Nya, ode Nya nya. da loba memang tukang beca maut tina beca teh. Nya kitu kajadian. Aya loba kapungkur wajangkung, kapungkur aya eta mah bah jangkung bener-bener maut dina beca. Memang tukang beca. Sarena beca ka mana-mana di hirupna beca. Maut dina beca. Kumaha gitu kajantanana? Nya memang di sekolah. Oh, Sugande memang Bisa aki. aki. Tapi dah memang gitu kumaha amal-amalan. Kahoyong mah abdi teh maut teh di masjid berarti nuju ibadah. Impenan eta mah jalmi nuju ibadah hoyongna teh. Oh, Tapi da waktos mah. da kamari mah aya nu maut di masjid. Katinggang ku orang. Lain yang serikeun nu maot ya. Tapi kan hoyong mah nuju sujud, nuju ruku eta tapi Lain kok kejadian aneh. eta mah tukang caranya. Ya, merendu anak itu hayang maut di masjid kan kaleresan katinggang ku orang. Turun masjid teh nu alit. 1.000 Penguin badag. minimal 1.000 liter. Sok aya wae si Mitra. Aduh. Abdi mah kapungkur sok ngajajabkeun awewe sareng pelanggan lah gitu nya. Nya. Ka punten ieu mah nya ka Saritem. Oh, Nah, ada beuti pami lebet kadinya teh. Abdi mah sok kabayang gitu lamun ponok umur di dinya gitu. nya. Da meureun indung anak pamajikanna meureun di mana bapak mau Saritem. Di mana kaja kan upami nu normal mah nya Ya, misalnya kronologis lah. aya gitu. kronologis di Ya. bumi, nya di Ya. masjid kasebatkeunana. Iya. Bapak di mana? Teu sawios, da teu sadayana maksada teh nya Lah, awon teu gitu. awon. Teu awon. Bawa imahna di dinya. Mung sok Gua- kalah we gua- ai jalmi tebi. Jalma jal kajantenanana di dinya sok kacarioskeun. Nyari RT di dinya tanapinya Ya. tanapi pamimpin hirup di dinya gitu. Memang bumi di dinya teu masalah eta mah. Ieu mah nyatamu gitu. Yang ujug-ujug di dinya si taros misalnya anakna bapak mana maut di mana? Nah wanita kuat seri Mitra. Nya abdi mah mikirkeun gitu. Kakara di dunia wae geus aib gitu. Nya wirang. Kabayang malaikat ge nanya misalnya maneh sa Gusti maneh jawab misal bisa nggak jawabnya kita maneh naon bisa nggak jawab Ya. maneh mau di mana saat itu terjadi si aing teh Ini deui malaikatna. da abdi mah ngabayangkeun berarti nya punten sok kadang mah mikirna sok aneh-aneh berarti Kumaha maksudna? nya pami jumahan langsung kaya wae gitu ngangge acuk-acuk sok ararane pan ngangge acuk jumahan mah kedah nu sae gitu nya Terus nu Tekedah- bersih. nu bersih tekedah engal lah tekedah baru tapi bersih sengit gitu ieu mah ngabayangkeun malaikat kan sok nyatet ngabsennya Nya. AGG di baris kanan misalnya di baris katilu kanan dicatat ke malaikatnya hiji waktu malaikat abus ke masjid bade nyatet absen anu jumahan sawae pas abus manehna nah si iya aya di dieu Kunaon? Nya beda aya masalah. lain berarti salah suara Buat diselip. kenapa jatah abdi nya. Dah pas rebet berarti Nya. si malaikatnya mundur deui Kunaon Beda naon? nah peda eta seragamna make baju bola tulisanna teh Ronaldo cek dina catatan Ronaldo Kristen mundur deui
Itu gitu konsepnya. Jeung salah posisinya. Nah, bet di tukang di masjid nanti kudu nama Ronaldo mah di kanan. Ya penyerang sayapnya. Tuh kudu sarua. Tuh kudu. Beda. Lamun kitu mah Dede Nasir kudu di tukang. Padahal Dede Nazir mah resepnya dihareup. Namun di masjid mah Oh gitu. sareng Supardi. Oh Pak Haji Supardi. Oh. Eta mah dihareup. Abi ibu lamun ibu Nu di- hamil gitu nya. Nu di tukang wae mah lamun di masjid marklok. Si eta Islam itu. Lah, saya tuh nungguan baturan anak Ini gua. di luar. Ibu mah lamun hamilnya. Terus ibu naon ngaranna teh nyiram lah gitu. Ya. Hayang nyabak janggotna Dede eta ka Haji Supardi. Resep gitu ningali janggotna teh. Ulah Bu bisa di free kick. Abdi mah berarti abdi mah nyaanya lamun nonton Persib sok amek-amekan pan TV abdi mah masih kena TV tabung. Ya, Sanes anu ayeuna mah LCD LED gitu aja. ya. Abdi mah kan masih kena TV tabung kene. Nu badagnya nu gendut. Antu tuh gendut-gendut teh ngeta 20 in ge tilas Bu Eti. Di TV di bumi terus ayeuna warna lagi kadang hijau kadang beureum sama teh. Ngayap. Pas Persib main kaserang wae ku abdi teh ganyal wae ku buku. Dua buku lah gitunya. TV teh. Nya meh teu kaserang. Jadi miring gitu. Mau jadi mau nyerang ka Persib teh nanya gitu. Main berat lu batur teh ya. Allahu Akbar. Saat mun tuh ketrok abus ka dieu. Ah. Sekadang itu ngomongnya. Astaga, hey, lebat. Dia lakeun lain lengkah. Cerik dia lakeun. Di kokom we teh nya. Ya, geus. Abus kokom. Cerik dia wae. Ieu teh tahun sabaraha kieu we. Konsisten mangan keheung gade. Kunaon kokom? Naon atuh? Kunaon? Baturnya lamun aya nu ceurik sok iba urang teh nya Mang Mitra buati. Iya, Nah, lamun si kokom nu ceurik sok alus gimmickna teh gitu. Kunaon jadi saya naon? Dia tinggal langkung we. Terus Mun agege nyarios maklok. Tapi teh mau ke maklok. Bogor ke maklok. Abdi mah ka Bogor. Di zaman main kena di Persija ge abdi mah Bogor we. Ya terus makanya kudu ceurik. Resep kana poni lemparna. Juga teh kena permainan anak. Pani lempar. Bukan gitu. Bukan kan gitu. Ya. Apa nih lempar? Resep kamar clock teh. Biar dia bertepuk sebelah tangan. Aduh. Nya tuh pernah tapi pendak kata napi nge-DM atau naon gitu. Pernah tuh. Duh kata apa nih buat teman teman dengan abdi mau mau itu teka jauh dengan resep lagi tinggal di maklok tuh. Naon deui tina maklok anu dipikar resep. Tendangan bebas nama. Aduh. Aduh, tendangan bebas. Apa? Berarti nonton hari gitu mah. Ya. Sok asa ieu nya asa nyelek gitu. Namun ditajong ku markok teh. Kenaheun asupna teh nya. Cangkung ageng. Aduh. Lari mana kok. Abdi menu ngadengin satu. Jangkungnya bener. Terus kumaha? Sareng eta buat upami tacan kurudan gitu nya. Aduh. Si janggot-janggot nanti mereka tinggal gitu. Jantan sekali mana. Ya teh kudu cari apa hari gitu mah. Mohon kabayang gitu pami bergesekan pipi teh Aduh. tajam
Manehna teu kuat yang seurik. Engko ceurik sete. Asa kumaha? Mun asa hamplas nomor 3. Asa hamplas nomor 3. 12 Kokom. Radio. Jadi tapakan pipitnya asa hamplas nomor 3. Mun gue tidak keningan ambil teh kapungkur makan kapungkur teh karena berodak Vespa gue kemana-mana teh nyandak hamplas. Nyeker menarkeun busi. Keur ngabersihan busi. Lamun busi benang oli. Pareum kan Vespa mah. Coba mi kan sareng maklok makan kan tuh dikasokan kana pipi. Tak gitu. Tak gitu. Tak gitu. Hari mana? Kokong, iya mah abdi we gitu nya berarti resep ka pemain Persib gitu. Dan tapi ka ngabayangkeun aneh-aneh atuh. Nah isi mah aneh gitu ngabayangkeun. Jeung jenggot. Abdi mah kantos yo. Age, cicing Kokong ibu rek ibu. Iya abdi rek ngomong. Age kan kenal pemain Persib. Nya apa? Iya mah kakak kantor. Nya kan Persib tos mendunia nya. Penggemar ge sueur di luar negeri sanes di Bandung unggul. Nah abdi mah ngabayangkeun hiji pemain Inggris anu manehna kekepesan. Saha? David Beckham. Nah, Mun mikir mah nah habet aya Beckham putra da aing teh boga pamajikan di situ. Astagfirullah. da kudu nama Beckham teu kudu kitu da nu leres mah putra Beckham. Ieu mah Beckham. Jangan bayangkan udah David Beckham gitu. Da aing teh boga pamajikan itu nah habet ujug-ujug aya Beckham putra. Da Beckham lamun ka Indonesia deui nya aneh atuh teu muka usaha di dieu teh. Dia mainnya di mana-mana. Da lebih keneh Rido cek mainnya dijadikan ngaran bus Beckham putra misalnya ngaran bus dijadikan pemain Persib. Da jang abdi mah mikir atuh 2 kali. Nah tuh bapana bet bareng ngaran Beckham putra. Saya ngaran anak bapana Beckham putra saha ngaranna bapana? Teu apa? Teu aya nu apa. Bang ngaran apa misalnya Iding misalnya itu. Dapat lain Iding putra. Wah jadi. Iya gitu ya ciri suruh nanti bapana. Nah gitu. Nya. Da lamun nya maot oge sok kabayang teu Beckham putra bin Iding. Pan bingung. Jauh. Astagfirullah. Ai mana mikir teh jauh-jauh teuing keun bae atuh. Saruana Mang Mitra jeung Kokom jeung di pikiran keun antep. Ayeuna kan meureun maot teh ngaran make bin. Nya. Da teu mungkin teh didoakeun teh kudu jelas. Beckham putra bin Iding ongko putra Beckham. Tapi bin Iding. Jadi itu anak Beckham atau anak Biding? Dia teh ngomongkeun ngaranna mah anu hiji resep ka maklok, nu hiji ngomongkeun. Jadi Kokom ningali di mana atuh jol-jol bogo udah karek kamari ningali maklok teh. Kapungkur mah abdi teh The Jack atuh. Aduh. The Jack. Abdi teh kapungkur resep pisan ningali pemain-pemain Jakarta teh beun. Tapi nu ieu nanya Kokom mah resepna nu bule-bule kitu nya Kom ya. Oke lokal gak bisa kamu ada pemain ningali eta teh orang gede teh. Teu kudu ceurik. Jika menu lokal anu Kokom banget teh nu kumaha cik. Nu eta geuning kapungkur mah pemain timnas gini nu legend gini. Saha. Teu abang namina mah bete. Bambang. Itu si Bambang. Kudu gitu kok. Kudu gitu. Bambang mah Bambang we teh kudu jadi. Kumaha ngomong teh? Berarti Bambang. Eta. Tapi udah sepisan ka Bambang. Bambang naon cing? Bambang Sujiono. Hai. Sangeuna. Ganti ngaran jelema. Pamungkas ya. Mun Bambang Pamungkas we. Ain Sujiono. Sujiono mah pemain gitar baheula.
Mus Mujiono. Jadi memang resepnya ningali kokomah teu kaop gitu ningali nu non Bambang sami jenggotan. Resepna memang nu kitu resep nu skinny gitu nu non nu bersih gitu kom. Abis resep ka Bambang masan istina tampangna gitu. Kumaha gitu. Kayak tampang mah resep ka bule abis teh. Ngan ningali Bambang Pamungkas mah kitu tinggal sukun lagi badan. Stak. Da pemain bola tuh kok. Ketika ini gitu upah minangtung teh gitu. Aduh, Teteg gitu. nih yang mepeg aing. Kali si kokom kesel. Udah pame maklok mah juga umul-umul. Kumaha? Jangkung melengkung. Aduh. Kita lihat orang closing Atau selamat langkung 20 menit. Assalamualaikum. Hari abdi kumaha? Natos. Geus Aduh, abdi. Tapi kan nyari beuteung ya Gusti Nu Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.